disebut artis nu kitu geuning. Henteu justru orang mah anjing terus. Eta mah bonus sebenarnya. Bonus da kana ka urang sebagai maksudnya dino karakter pertama pasti jadi otang teh. Tapi yang ka ayeuna budak leutik di kalangan kolot rek geus maot rek. Itu kan budak leutik kenal teh otang ka urang teh. Otang. Otang sampai kamari main film. Orang tahu jadi Batara otang sama kru-kru di Tarang teh otang puskesmasnya. Sia lamun main dino Superman paling ngaran karakter mah teu Mang Mandor hungkul. Lamun di PP mah cuy tah urang teh geunah teh kieu bos anjing. Duh gitu. Ari kolot mah nya bae nyebut ngaran. Ih budak satapa? Cuy kamu mana? Atuh gitunya. Jadi disebut teh ngaran.